Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayah kieu baraya, kumaha kabarna? Mugia sadayana aya dina kayaan sehat. Amin. Dina danget ieu simkuring bade macakeun hiji carita pondok anu judulna Nu Ngalanggen karangan Rogayah. Ieu carita pondok teh dicandak tina majalah Mangle edisi nomor 2816 dina sasi Januari tahun 2020 hiji. Wilujeng ngadangukeun. Sok mindeng ngarasula, pendah ningali batur nu beuki maju usahana. Ari sorangan, angger wae eueuh kamajuan. Tina mimiti nananggung dagangan teh ngan kuat nepi ka diganti ku ngadodorong roda. Karek ayeuna rek muka jongko sanggeus 11 taun ngidar. Sejen deui jeung batur. Tina nu mimiti nanggung teh jeuleuh kana motor, malah aya oge nu tuluy jeuleuh kana mobil. Batur mah asana teu kudu ngadaguan ulasan taun, 1 taun 2 taun oge geus katembong kamajuanana. Nya puguh padahal kurang kumaha dararasan teh saruah ari cara usahana mah. Beuki dieu asa beuki karasa ripuh usaha siga kieu teh. Meureun perbawa umur oge nu beuki dieu beuki ngolotan. Nu mimiti ti komplek ka komplek, ti jalan anu ka jalan anu, nu mun diukur mah bisa nepi ka jauhna. Ayeuna mah jalan jeung komplek nu diider teh bisa kaitung ku ramo. Atuh kana pangselan oge mangaruhan pisan. Nu matak ngareunhik ka papanjikan sangkan mantuan mang mikirankeun keur pijongkeun oge. Da bingung kudu naon deui piusahaeun teh ari lain dagang sate mah. Memang eta oge moal gileungit ari rejeki mah ngeureuyeuh. Sok sanajan pambelina mun seug ayeuna dipikir-pikir mah leuwih mahal. Rek teu kitu kumaha, indit isuk balik beuting teh lain bobohongan. Waktu jeung kulawarga teh estu kurang kacida. Daapan lolobana mah beak di jalan adagangkeun sate. Pamajikan nu soleh mah da nya manehna pisan nu teu weleh nyemangetan jeung ngabeberah. Mun sakalian hoream ini teh sok tuluy ngingetan. Mun kuring kapanasan pedah ningali nu sejen nya manehna pisan nu sok meper. Kitu oge dina sakalianna meunang cocoba jeung halang pamajikan pisan nu pangharepna ngungkulanana. Singga sataun ka tukang, basa kuring meunang langganan aneh nu aya di lembur pasir huni. Nya oge lembur tapi da geus asup mobil, sok sanajan mun sakalian perwis kudu ati-ati pisan da jalan desana kahitung leutik. Lumayan mucekil mun pareng ngadodorong roda sate ka pasir huni teh. Da pasti we sok aya nu meuli leuwih ti 10 urangna. Malah aya nu geus ngalanggen, nu matak sumanget pisan dagang di pasir huni mah. Lembur pasir huni jeung lembur samemehna teh kaitung anggang ari disorang ku leumpang jeung ngadodorong roda mah. Bisa meakeun waktu 15 menit. Beda deui lamun disorang ku motor atawa mobil. Sajajalan tangkal awi ngahieun jalan boh dikencah boh dikatuhu. Ari jalan mah kacaangan ku lampu PJU. Sok sanajan teu pati kerep lumayan nyaangan jeung mawa heger di jalanna. Samemeh asup lembur pasir huni kudu ngaliwat gedung kosong. Gedung agreng ditinggal walanda lamun ningali potonganna mah. Sok rada muringkak lamun kudu ngaliwat ka eta imah teh. Bubuhan katingali pisan imah kolot bari jeung nu kurang kaurus teh. Jukut ngajambrung jeung dina burwanana kahieman ku tangkal balimbing jeung buah. Tarawani ngareret-reret acan, noyot wae bari teu eureun babacaan. Ari kadienakeun
Mun pareng ngalewat imah gedong eta teh bet ngarasa regreg. Pedah ayeuna mah geus katembong caraang. Di kajauhan kene oge katembong imah teh mabra. Hartina imah teh geus aya nu ngeusian atawa nu nempatan lamun kitu mah. Ayeuna mah mun pareng ngalewat teh geus teu keung deui, malah lempang oge sok ngadadak di launan bari nangkol tangara satena oge ditarikan. Susuganan wae nu boga imah lapareun jeung hayangeun meuli sate. Teu jauh tina sangkaan, ti jero imah kaluar awewe tengah tubuh satengah bulujun cek kuring mah. Da papakeanana sing sarua singsat bari rada ngalangkang. Teu wani neuteup leuwih lila da bisi kanyahoan. Kuriak disangka cunihin, heug kapokeun meuli deui apaan matak bahaya keur nu dagang si ka kuring mah. Ukur saret-ret wae bari jeung panon mah keukeuh hayang leuwih lila euteup-na. 50.000-an mang, pokna. Kuring rada ngagebeg. Da asa kakaraeun pisan aya nu meuli sate nepi ka 5 porsieun. Teu burung kuragiru di ladangan. Sok sanajan asa bari jeung gempeur oge. Bade ayam, kambing, atanapi sapi bu, cekeng teh. Campur we, ngangge lontong atanapi sangu. Teu kedah satena wae. Waktu sate rek digeber, manehna geuwat ngahulat. Teu kedah mang, atahna wae. Pokna bari ngasongkeun duit salambar 50.000. Mimiti mah deui-deui ngarasa bingung. Kakaraeun deui wae aya nu meuli sate atah. Tapi sanggeus kapikiran matak meuli loba oge, meureun rek digeber ku sorangan. Karek kaharti, meureun keur engke peuting ngarah di daharna haneut-haneut. Sanggeusna di Pasir Huni ngobrolkeun imah gedong nu anyar di tempatan tea ka sababaraha urang langganan. Kabehanana ampir kerung bari jawabanna sarua. Ah si emang mah sok ngarahul, nepi ka ayeuna oge da can aya nu nempatan eta imah mah, pokna. Beres dagang, bebeja ka pamajikan ngeunaan kajadian nu cik keneh ka alaman. Sarua jeung kuring, syukuran jeung ngarasa untung da apan sate kabeh payu kajual. Biasana mah apan pasti aya sesa. Ngan barang ngitung bebenangan poe ieu, kuring jeung pamajikan rada kerung. Itungan teh naha kurang 50.000. Isukna seperti biasa lewat Isa teh geus rek dagang ka Pasir Huni. Sidik di kajauhan oge geus katingali imah teh ayeuna mah hegar. Nyalahan pisan kamari nu hayang ngabuktikeun yen imah teh kosong. Da buktina geus caraang jeung haneuteun. Malah ayeuna mah awewe nu kamari teh geus ngajanteng hareupeun imah megat kuring. Ayeuna mah 100.000-an mang, biasa we atahna, pokna deui. Ngan waktu nepi di imah sabada dagangan bea kabeh, waktu ngitung bebenangan jeung pamajikan, deui-deui duit teh kurang. Malah ayeuna mah kurangna oge nepi ka 100.000. Pamajikan netep bangun nu panasaran jeung cangcaya kana caritaan kuring. Isukna deui mah ngahaja dagang teh dianter ku pamajikan. Hayang ngabuktikeun cenah nya henteuna dongeng kuring nu ngaladangan ti imah gedong nu pesen sate nepi ka 5 jeung 10 porsi teh. Barang rek asup ka Pasir Huni, di kajauhan oge imah teh kaciri poek mongkleng. Teu hibar jeung cahayaan siga peuting-peuting samemehna. Akang mah sok dijieun-jieun dikamanakeun eta duit 50.000 jeung 100.000 teh. Geuning ieu buktina imahna oge imah heubeul jeung ngajambrung ku jukut. Nu matak nyai da peuting kamari mah asa hegar jeung aya nuncingan ieu imah teh. Kuring keukeuh ngabela diri. Pamajikan tuluy ambek-ambekan. Kutuk gendeng ditujukeun ka eta imah gedong sigrong nu geus teu kaurus. Komo barang ningali aya tusuk sate ngabarak di palebah pager mah.
Asa lain pamajikan puguh dan nepi ka ambek kitu. Geus puguh aya nu aneh jeung kalah matak muringkak bul punduk mah gura-giru pamajikan dibawa balik. Nepi di imah pamajikan ngadadak nyebret panas. Beki peuting lain beki leler, kalah beki nyebret. Malah nepi ka sasar sagala. Pajarkeun teh hayang diantaran deui sate atah. Kitu wae jeung kitu matak keueung ngadenge nu ngelak hayang sate atah. Leler-leler teh sanggeus diparancahan ku Mama Ajengan Basir. Teu loba tatanya ka Mama Ajengan Basir oge, da pasti aya hubunganana jeung imah gedung kosong nu aya samemeh lembur pasir huni. Ayeuna sataun sanggeus kejadian imah gedung kosong nu aya di pasir huni, kuring jeung pamajikan maksakeun muka jongko hareupeun imah. Sasatna meunang ngeureut neundeun keur modal jeung nyewa tempat teh. Bebelaan pamajikan ngajual emas. Tapi teu burung geus teu kudu ngider deui ayeuna mah, atuh nu meuli oge teu burung aya. Peuting ayeuna jam 11 peuting. Sate teh loba keneh. Tapi untung ayeuna mah aya kulkas, jadi teu pati kabeberik teuing kudu payu kabeh. Da sesana bisa ditunda dina kulkas bari tetep dagingna seger keneh. Keur tatahar samemeh tutup, kuring beberes lapak dagangan. Pamajikan nu biasa maturan geus leuwih teh heula balik. Laden nu biasa mantuan oge keur nganterkeun sate pesenan ka langganan nu teu pati jauh imahna. Keur kitu aya wanoja ngununyung. "Mang, ka mana wae satena aya keneh?" Pokna halimpu jeung bangun nu geus wanoh. Ngadenge sorana asa wawuh. Barang ningali awewe nu pesenna kalah ngagebeg. Apan manehna teh nu sataun ka tukang sok pesen di gedung kosong di pasir huni teh.